Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syekh Nawawi mah mimiti umur 5 tahun ngimpinya na. Ngimpi kumaha? Ngimpi ulin di pangimpian sanggeusna ulin haus, sanggeusna haus hayang nginum di sumur beak ka sumur, nginum empang beak disedot di empang, nginum ka laut kandas diinum kabeh. Haus keneh bae hudang bebeja karamakna Kiai Umar kitu kaya mimpina diusap ku Kiai Umar. Ulah bebeja ka sasanya teh. Kelak ajen teh berenang bakal jadi ulama gede. Lantaran cai adalah ilmu jeung hikmat sing hade ulah loba omong nyata masya Allah. Urang mah panimpi teh lain mimpi kos kitu urang mah diudag-udag garong udag-udag maung paling rendah kuntilanak geus sakitu teh teu kitu doang deui lumpat nyilip hayang kiih wer kiih ngompol eta impian urang mah pan karari itu bae tah neheula Syekh Nawawi. Sehingga sakitu dididik ku Kiai Umar talar Quran. Guru pertama adalah bapakna Kiai Umar. Sehingga 3 tahun ngapalkeun Al-Quran, 5 tahun ka 3 sabaraha tahun tah? 8 tahun. Ti 8 tahun manehanana hayang ka Jawa. 8 tahun tah mulai ka Jawa teh. Di Jawa Timur 3 tahun. Nah, lamun 8 tambah 3 sabaraha? 11 tahun balik deui ka dieu. Sageus balik deui ka dieu dites ku Ki Umar seluruh ilmu 12 pan umur 11 tahun geus bisa kabeh. 11 tahun geus bisa kabeh. Di Nurjaya mah kuari geus huisan. Boro-boro 11 12 pan ilmu ieu fatul muin pohoan bae. Pohoan bae mun teu neuleut tulisan mah teu jalan. Hadena aya tulisan engke mah paling habek kitabna. Kana mun dipaling ngeusan jadi kiai na. Wassalam. Intaha. Urang aja ngeusan yang jadi kiai. Geus patumeun leungit. Ya Allah ya Rabbi. Didinya dididik deui ku Ki Umar teh disalametkeun Nisa lantaran loba jasa nu masantren umur 11 tahun. Cak bapak nate Ki Umar maneh mah misah bae belah ditu misahlah tanarap pasisir ngaranna didinya lah maneh nanyeun podok umur 11 tahun loba nu ngaraji kadinya ngan aya ilham ti bapakna memeh maot ieu Nawawi tetep kudu masantren deui tidinya maot bapakna langsung nyana bebeja ka mana rek masantren deui cak makna maneh atuh awas bae dek masantren mah ngan mun guru encan tah balik ulah baliknya emak bae rindu bae ngan emak mah sakitu bae mun guru geus tah balik kakar abeh ulah sababaraha balik aku renteu teh emak urang kitu apa henteu masantren ge emak urang mah teh hayang balik mah balik bae mumpung aya keneh emak jeung abah ge geus mah arares aja waktu balik dulu masantren saminggu balik temen kaditu kesel emak ge cek mate aja masantren tanah nah kitulah Syekh Nawawi ngan Syekh Nawawi mah boga kaistimewaanna hiji di umur 11 tahun begitu masantren ka Jawa nyana teh dititipan tongkat tungked dititipan ku saha eta ku nu gaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nawawi anjeun berangkat poe Senin berangkatna titip ieu tongkat bawa ku maneh. Ka mana bae ulah datang ka teu dibak. Cek cenah pan kula mah budak nu make tongkat mah kudu nu 40 tahun. Umur 40 tahun ku ari ieu kiki-kiki teu make nyana besi pajar kolot meureun. Dipayung mege henteu teu komo kula henteu. Tapi Syekh Nawawi kita mawa bawa baik ya mah sewaktu-waktu aya kepentingan bawa ditanya saha ai ieu aki ulah nanyakeun ngaran satu ketika bakal kapanggih deui ke Mekah ai kitu bakal ka Mekah cak Syekh Nawawi cak zaman esekna pokona kuari bawa ke kapanggih deui di Mekah jum masantren berangkat na Senin
Mantap kolot baheula guru-guru urang nu masantren geus pasenen tah aya tah urang turus di Syekh Nawawi. Oh, tak anu di dieu paingan aing mah salah hasar. Paingan hese bae. Nanyakeun kana pesen hese poe naon pesen hese hese teh. Hese sarua bae. Aduh akur bae hese mah. Salah sajeng Senen ge. Berangkat Syekh Nawawi langsung ke Jawa. Dibawa bae eta tek aya ngaran Kiai Arifin di Jawa Timur. Masantren lah didinya. Saeun masantren cuman satahun kaduana geus kita balik, ceng. Ini ulah masantren ka mana-mana deui, balik bae. Kecuali anjeun teh ieu bakal diudag-udag ku musuh di Banten mending ke Mekah bae. Kuari mah geus balik bae 2 tahun. 2 tahun masantren di Kiai Arifin. Baliklah Syekh Nawawi lempang, lain naik Innova. Lain naik Avanza. Haji Jamal mah kuaring geus boga anu gede teh nu jangkung mobil naon karang-karangna. Ki Jamal, mobil naon teh nu jangkung. Kula ge teh nyawa ngaranna. Pokona jangkung ge pokona. Gede teh namanya. Ki payung biaya bae. Harus narik berkat bro. Oh, masalah ge. Ieu ge cerita dongeng guru urang. Tenar sadunia. Berangkat di Jawa Timur nempak datanglah ka Alas Roban. Di Alas Roban jeung hiji letih jeung lesu anu luar biasa. Teu katahan, leuleus. Nya hayang dahar, nya hayang minum, nya hayang sare, teu kuat. Ka mana ieu cekeuna ieu pas di Alas Roban? Kudu nyilip jeung kudu sare. Na ieu lah ningali aya lampu 2, kurungna luar biasa. Asana itu saung ceknya na ieu. Asana itu saung. Beki ka jero ka Alas Robana, beki ka jero bener aya saung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditendenlah tongkatna di jero saung, nyanana ka jero. Aduh, nikmat amat cenah ieu. Aya ampar segala rupa ngan teu kungsi bebeja kanu bogana geus kajen di luar bae lah. Aya lawang ka jero, isuk-isuk bedek bebeja geus teu kuat biasa. Langsung bae jana sare. Kudang ngadenge azan. Allahu akbar, wallahu a'lam. Azan di mana jadi leuweung tapi kadenge kudang subuh neangan cai. Begitu neangan cai wudu, beres wudu salat subuh, mantap salat subuh kadinya deui ka guha kanaon ka saung dicopotlah kunyana tongkatna. Begitu dicokot aya getihan. Luhurna kaget cenah kok aya getihan barang di deuleu nutup orai. Orenganan nyana sare teh sare di jero baham orai. Nukunyana dipake ampar teh letah orai. Masya Allah. Nyana ge kaget. Di deuleuan nyana teh lain orai, saung bae. Geus bae beres jedak ieu bae. Ieu teh orai. Beuki aya eta tadi dinya. Ya Allah, disalametkeun ku Gusti Allah. Begitu manehanana rada sieun ngomong orai. Kula di dieu geus ratusan tahun dititah ku Gusti, justru kula titah ngalintuhan awak dipersiapkeun jang sare anjeun di letah kula. Wih, orai ngomong ka Syekh Nawawi. Urang mah anu digotong kunaon boro-boro ngomong orai. Naringkel nyatek urang ngan teu modar doang. Ora sare di dinya. Terus salam atuh Syekh Nawawi, assalamualaikum ya orai. Waalaikumsalam Nawawi, hati-hati ka orai silih salam. Masya Allah, karim istimewa Syekh Nawawi. Baliklah ka dieu. Balik ka dieu ka Purwakarta ke Syekh Yusuf Asem Balawi. Didinya Syekh Yusuf nyarita ka murid-muridna magrib bakal aya murid kula iwali. Padahal geus jadi wali, iwali ngomong sing hade. Nah, kemudian hormat sing hade ulah kumaha awas hati-hati bener bae pas magrib dan dihormat ku kabeh Syekh Nawawi kunaon dihormat ai teu nyahoeun ka aing ku dihormat bungeun Syekh Nawawi dihormat aya jaya malah goblok teu ngahormat siapa oh sabalikna Syekh Nawawi mah mun dihormat ai Haji Jaya mah hayang teu dihormat awas siapa pasol gitulah Syekh Nawawi didinya terus Syekh Nawawi masantren
Pelila hanya sabulan kaduana tukang sasapu di bumi Syekh Yusuf As-Sambalawin. Sasapu ngepel. Pas ningali di meja Syekh Yusuf, aya masalah. Tek Syekh Nawawi, ieu masalah. Ieu apa naon? Ngandeuleu ka guru ke salat duha. Gegerangnya kudu dijawab di sarahan. Wa'lam wassalam titik-titik telepon dia tadi perenganan Syekh Yusuf keur ngadoa bae Gusti abdi boga masalah ieu sabulan ieu teka tebak ku abdi coba pang merekeun ilham ti mana ieu teh datangnya coba jawaban teh salat duha tas ngalengis terus ka kursi kadinya mari ningalian kitab dibuka aya geus aya jawaban disaingan wassalam titik-titik. Waktu mun Haji Jaya mau wassalam Nur Jaya. Ya Allah, Masya Allah. Ditanyakeun langsung ku Kiai Ainu patrol poe ieu saha? 1, 2, 3. Oh, diantarana aya Nawawi. Masya Allah. Panggil Nawawi tadi. Wallahi cek guruna bisi teu ngaku demi Allah. Kaulah dengan rendah hati pakai bahasa orang Arab na panjang. Dia talar sebenarnya dia. Aya Arab lagi. Wallahi demi Allah anjeun adalah lain murid kula tapi guru. Ceri Syekh Nawawi ceri kula mah murid. Ieu saha nu nulisnya ngaku. Muhun buatan abdi alhamdulillahirabbil alamin langsung di aku. Ieu kunaon wassalam titik-titik embung kanyahoa. Embung kanyahoan batur mata boga kabisa teh embung kanyahoan. Haji Nur Jaya mah tangtangan ku ieu ilmu sia ketrokeun. Sakena mah kacang baru ditentukeun. Waduh. Ya Allah, Syekh Nawawi istimewa. Idinya langsung titah balik. Ingat ka indungna ulah waka balik mun guru can titah balik. Idinya geus beres, kita balik Syekh Nawawi kadi kebeneran Belanda diurang ke kermujeun rit Syekh Nawawi boga murid di antarana uyut kula Ki Hairun kula anak abah kula putra Abah Haji Romli putra Ki Hairun teh masantren tah di Syekh Nawawi umurna kolotan murid daripada Syekh Nawawi ngaji teu tamat-tamat ka Ki Hairun mulhat bae mulhat bae nya mah hobina mulhat wari mulhat jog diara aja wari jog diara itu mulhat enteng mulhat ieu alfiah ge koing di kumis aduh alfiah di kumis ai mantek di bulu suku giliran dipagahkeun atuh emang kumis bari kerok beak ka Nawawi istimewa jasa Masya Allah balik ke dia Belanda nang gitu ngaranna manggil Syekh Nawawi sekali, 2 kali, 3 kali ternyata bener Syekh Nawawi teh rek di rogahala rek di buluh Syekh Nawawi. Ingat kaki-aki teh kayak kapanggih di Mekah. Nyalametkeun diri Syekh Nawawi murid sakilo lobana di dieu jeung dibutuhkeun di Banten jeung manehna hayang mudalkeun ilmu ka ahli-ahli Banten. Tapi situasi jeung kondisi anu henteu memungkinkeun berangkatlah Syekh Nawawi ka Mekah nyalametkeun diri Syekh Nawawi teh umurna waktu nyalametkeun diri umur 15 tahun ka Mekah teh umur 15 tahun Masya Allah urang mah 15 tahun kiih can lempeng Syekh Nawawi geus tiru di otakna ieu ku ilmu di dadana geus tiru ku ilmu berangkat umur 15 tahun ka Mekah langsung cicing di Syib Ali teh kira-kira 500 meter ke haram eta Syib Ali belah dia Syib Amir ieu Syib Ali belah dia nuku harima ieu jadi istana raja berarti disebutna gunung naon Jabal Abi Kubais Syib Ali Syib Amir atuh di kieu-kieu ge misalkan kamu hese nah kebelah dia Suglel ka dia Palak di dia Palak Godim kebelah dia Palak Jadid nah eta lah Mekah mengkebelah dia terus jalan ke Jihad Sud kayak gitu nah inilah Syib Ali didinya lah
Syekh Nawawi ibadah ka Gusti Allah boga guru hiji Kiai Dahlan, 2 Kiai Nahrawi, nomor katilu Kiai Dimyati, nomor kaopatna adalah Kiai Ahmad Khotib. Umur 15 tahun Syekh Nawawi pas keur ngaji di Dimyati. Sabulan ngaji di Kidahlan, sebulan ngaji di Kidahlan, dipanggil Nawawi ka dieu. Ieu budak pagahan. Aya naon gitu? Mama rek ngarang kitab. Mama rek ngarang kitab mungkin ngabutuhkeun bangsa bubulanan. Ieu Nawawi budak pagahan lah. Tira ge ngaji jurumiyah, ngaji sangka alfiah. Teu mama rek ngarang. Tengah jawab Syekh Nawawi, tengah jawab. Ngaleos, mudah-mudahan dengan sakitu datang ke kamar kieu. Daripada guru repot-repot mending ku aing bari pangarang teh. Hebat biasa Nawawi. Repot amat guru ninggalkeun murid bubulanan mungkin datang ka satahun bisa. Ieu mah bebeje bae ka babaturana ampura besi guru neangan. Ieu kitu keur nyilih heula Nawawi sakedeung moal kebal. Gegeraan bae nyana istikharah ka Gusti beunang kabeh tek dikarang kunya. Hanya 2 minggu, wakila adalah 2 bulan. Panggil ku guru Nawawi kebal amat, coba titah ka dia. Dibawa kadinya ngahareup. Assalamualaikum. Sampura, gila amat ieu aya naon. Kula mau ngarepotin guru daripada ninggalkeun murid bubulanan bahkan satahun. Kula mah ieu pangningalikeun we kitab ieu. Begitu ditinggali ku guru Kiai Dahlan. Ya ieu menunduk di karang ku aing. Sapinah teh eta sapinah cuman 2 bulan Ramadan tanggal 1 anggeus Syawal tanggal 30. Ya Allah, eta ngurucut cai mata. Guruna nu ngaran Kiai Dahlan ieu dek di karang ku mama. Ku anjeun dipilaan, masyaallah, mama mah bungahna luar biasa. Kok bisa sarua kieu? Ditangkep Syekh Nawawi umurna kakarak 15 naik ka 16. Ya Allah ya Rabbi umur sakitu ngarang sapinah tanggal 1 Ramadan selesai tanggal 30 bulan Syawal. Langsung guruna aya aing mah gahanaon dia tuh ka sia ieu. Naon guru dipagahkeun ieu kos ieu modelna ieu murid. Ya Allah ya Rabbi dipanggil aku Ki Marzuk. Awi tadi yo sok sohoreun. Kitu kurang jadi sohoreun. Karangan sia eta deuleu-deui di tukang, kurang alif hiji. Sedangkan Ki Marzuk geus buta. Ki Marzuk teh geus buta mamang daripada Syekh Nawawi. Cak Syekh Nawawi aing eleh ke enek buta. Nya nyahoeun teu deuleu ka kitab aing kurang alif hiji. Coba ditingali bener kurang alif hiji. Tidinya nya minta hampura ka Ki Marzuk. Hampura kula turunan ilmu. Mantap kita langsung sombong. Kaguru sia kos kitu. Lain sombong karunya. Masalah guys, Masya Allah. Eta teh Syekh Nawawi mah 2 bulan eueuh jol aya karanganana. Ki Nurjaya ge pernah leungit. Pernah leungit. Dijangan ku Pak Ucu. Jaya ka mana Nurjaya? Jol teh bener. Pasti mana ya? Pasti mana? Itu tasi mana? Pada wah barang di dalam surat cinta. Orang non mogok belajar cintana ditolak. Emang lo potongan ditarima iya nama. Ya karim. Jauh amat beda nak Nurjaya jeung Syekh Nawawi nya. Masya Allah, Gusti Allah nu agung. Kitulah Syekh Nawawi. Keistimewaan Syekh Nawawi itu semacam eta. Ya Allah ya Rabbi. Terus nguntit Ki Marzuk ai di mang mamual di sanurunan ngan coba ka Ki Khotib aya Ki Khotib Asy-Syambasi aditu ceri ka Ki Khotib minta ilmu anu model Ki Marzuk ilmu na nya nama teu neuleuh tapi nyahoeun kasalahan kitab kula. Tah kula mah hayang kos kitu, mun geus bisa kos kitu kumaha? Atuh hebat bae Cek Nawawi teh. Moal dibere ku sia mah hayang hebat. Atuh kumaha bae pokona mah kula mah turunan bae.
Kena naon diturunan hiji syaratna kudu boga bajuna ulah leuwih ti hiji. Nomor kedua daharna kudu 3 huap bae, lain 3 huap. Hiji Haji Jaya mah 3 huap dihitung 150. Watu sama ngaleuwih. 3 huap bae. Nomor katiluna mun sare ulah paka sare kecuali geus tunduh. Jam sabaraha penting tetunduh ulah sare. Berang tetunduh ulah sare. Can dibere tunduh ku Gusti Allah ulah sare. Eta bae lalaksanakeun memeh dibere ilmu ku Ki Ahmad Khatib Sambas seperti eta Syekh Nawawi. Nyilip Syekh Nawawi ti babaturan-babaturanana umur 16 tahun ke 17 mulai serba hiji bae Syekh Nawawi. Sanggeus serba hiji bajuna kuli mawaan cai Zam-Zam. Tidinya daharna keur boro-boro keur loba, keur loba ge tetep 3 huap bae. Moal katuturkeun ku urang. Tidinya lah dengan cepat dipanggil ku Ki Ahmad Khatib Sambas, maka Syekh Nawawi diturunanlah ilmu Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Sarua tah jeung kiai itu nu gambarna aya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Latif jeung sederetan kiai-kiai nu di saat eta. Begitu Syekh Nawawi boga ilmu eta kadeuleu aras, kadeuleuan segala rupa sakumaha nu dina hikam teh. Ka dieu deui Syekh Nawawi ka Jakarta, ka dieu ka Jawa lantaran disuratan ku ulama dieu perkembangan Belanda anu dahsyatna luar biasa. Maka Syekh Nawawi menganjurkan kepada seluruh ulama harus ikut berjuang melawan musuh-musuh Allah. Gerakan Syekh Nawawi disikapi ku para ulama di Banten terutama siap satu suara dengan Syekh Nawawi nadet ditangkap ku Belanda dan dibunuh berangkat deui ka Mekah di dieu ngalanjutkeun Syekh Abdul Karim. Itulah Syekh Nawawi anu luar biasa. Jaba ngaji na anu geus kamasyhur internasional, kemudian boga turunan di Suyararas. Jadi sifat kepanglimaan perangna anu luar biasa sebab teureus ti Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Nailah Syekh Nawawi nu ku urang kuari diaji kitab-kitabna seperti eta. Saenggeus ka Jakarta kapanggihlah manehanana jeung Habib Usman. Habib Usman ngadengi aya Nawawi, Habib Usman jadi mufti di Jakarta. Syekh Nawawi balik ka dieu, dipanggil ka Jakarta. Ka Jakarta Syekh Nawawi sasalaman pelukan sanggeus kitu ningali di Pakojan keur ngabangun masjid. Eta Habib Usman di Pakojan. Begitu ditinggali ku Syekh Nawawi. Kurang ka dieu saeutik ieu Syekh Nawawi, kurang sedikit. Menurut Palak begini. Tetap Syekh Nawawi kurang ka dieu saeutik ya, kurang ngaler. Adu argumentasi tuh nu eleh tuh nu menang. Eta Habib Usman diajak ka luhur ke belah limbah. Ditoel ku Syekh Nawawi. Syekh Nawawi na umur 16 ke 17. Habib Usman jadi mufti. Bib, lihat itu apa? Masya Allah, Baitullah. Kadeuleuan Baitullah. Langsung ditangkap ku Habib Usman teh ndek diciuman mundur datang tangga gorling kabehan. Embung dicium embung Habib Usman marah lantaran embung diciumna Syekh Nawawi embung ngomong kunaon sih embung dicium pan kula mah ieu mah lain Habib mestina kula nu nyium pan lain Habib ge maneh teh boga warasatul anbiya lantaran boga ilmu anu luar biasa ieu teh ahli waris nabi kula wajar nyium maneh teu bisa cek Syekh Nawawi kula nu kudu nyium maneh pak embung ngaguling. Ai Haji Jaya mah pahayang-hayang cium dong. Aduh ampun. Masya Allah. Ai diondang bagi kieu bae anu masa. Ai nu teu cium tangan we. Hei. Cium. Ya Karim. Allah Karim Syekh Nawawi pohara jatuh. Tidinya lah sangat dihormati ku Habib Usman. Kemudian Habib Usman ngarobah mimbarna. Kula pernah berangkat kali itu jeung Haji Supendi jeung adik kula Haji Muhajin Tokabe ningali masjid tersebut nu pernah diluruskeun ku Syekh Nawawi. Iyalah di Pekojan. Tak kitulah Syekh Nawawi
Ganjang ceritana Syekh Nawawi berangkat dari ke Mekah. Masih lila cerita Syekh Nawawi datang ke Anggeus mah, wah maziahna anu paling istimewa 7 maziah. Di antara maziah anu tadi disebutkan kakarak ge aya 2 maziah. Hiji nembongkeun Baitullah, nomor kedua na nyieun sapinah cuman 2 bulan ka guruna. Katilu tadi nebak masalah Syekh Yusuf As-Sambalawi ini. Kemudian masih loba keneh maziah anu ditulis ku para ulama-ulama, hanya etalah manaqib Syekh Nawawi begitu diistiqorohan ku Kiai Abdul Hamid Suruhan tetap bisa dicetak. Di istiqorohan deui ku Ki Maksum tetap teu meunang dicetak. Istiqorohan lah ku Syekh Yasin Al-Fadani. Sebab nyana di antara anu ngomentar tentang Syekh Yusuf teh 40% Syekh Yusuf Al-Fadani anu nyaritakeun keberadaan jeung keistimewaan Syekh Nawawi ketika di Mekah. Kapanggih penulis jeung Syekh Yusuf Al-Fadani, kemudian dicaritakeun 60% hasil ti keluargana di dieu, tapi tetap ketika rek dicetak ieu insan aya sampai saat ieu manaqibna geus terangkum, tetapi tetap masih encan aya izin cetak. Wallahu a'lam kumaha boa. Nah ialah di antara keistimewaan Syekh Nawawi, masih loba keneh maziahna urang mah tinggal bangga bae ka Syekh Nawawi anu nyana aslina ieu adalah orang Banten. Urang Banten. Jadi tatangga jeung Syekh Nawawi. Di antara Syekh Nawawi keistimewaan kecerdasan Syekh Nawawi eta ditanyakan ku ulama Mesir ketika manehanana tungtungna ketika manehanana ieu naon kitu ngaran-ngaran nu sakitu istimewana. Pertanyaanana cuma 5. Gitu dah. Kunaon bisa pinter kitu? Jawabanana teh dijawab ku Syekh Nawawi. La. Jawaban lalu tiga. Urang mah surat mau 5 lembar. Usi nama wala seetik jasa itu mah ngajal kuat 5 dijawab wah hartina 5 teh. Kenapa kok orang Indonesia cicing di pasisir lu biasana beki lauk, lamun beki lauk eta biasana itu cerdas, tapi kok ieu mah secerdas ieu? Dijawab ku Syekh Nawawi wah kanajan di sisir laut teu pernah ada harta petek aja. Aji Jaya mah pepetek mati lo tombol mah terus. Nah iyalah aya deui kawal lain kitu suratna. Kaifa dijawab qottu. Masya Allah 2 versi. Iyalah keistimewaan kitu Syekh Nawawi numantak aya bae wiridan ti Syekh Nawawi, wiridan kitu pantang lauk. Allahumma ya aliyu ya Allahumma ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu abini ila kaza terus kayak kita doa pantang lauk mun santai belek bae. Nah iyalah kudu di pantangan lauk ulah sok ngadahar lauk aya endog mah atuh teu naon lamun teu jeung endog papantengeun nah aya lauk pantang aya endog terus sarua bae eta mah. Jadi Syekh Nawawi itu seperti eta. Nah iyalah guru urang istimewa Syekh Nawawi ke Ahmad Khatib Sambas kabelah dituna setik deui naik ke Kiai Zaini Dahlan. Kabelah dituna ke Kiai Ahmad Syato Abu Bakar Syato. Numandak Syekh Fadani ma an Abi Bakar Syato, an Abi Bakar Syato, an Abi Bakar Syato. Dina tafsirna, dina fikihna, dina qiraatna, dina segala macamna seluruhna an Abi Bakar Syato, an Abi Bakar Syato, an Abi Bakar Syato. Gila Syekh Nawawi mah kadinya deket ya. Ya Allah ya Rabbi. Tah numantak istimewanya Syekh Nawawi mah bisa ningali ku mata batin sehingga ucapan anak sehebat apapun ngaji fikih, sehebat apapun ngaji alat, sehebat apapun ngaji adab, lamun batin henteu dieusi moal beres jadi kiaina, moal beres jadi ustadna. Sakumaha kita nuku ki payung dicaritakeun ceramahna jarina sayang amplop. Bagi payung jantan amplop bae sina eta teh. Eta lah nu bahaya ge kos kitu. Teulah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kacamata batin urang deuleukeun ka gambar-gambar, ka potret-potret ulama-ulama salafus shalihin. Eueuh
hiji ulama anu terusna dina silsilah nu datang ka urang selain